pasukan. Pula, abdi. Ayo tatahar siap-siap. Mangga. Kumpul pasukan. Pasukan sejumlah. Anu saperjuangan jeung diri kula. Singkilkeun raksukan kiwalan tengen. Kurang dipercaya sangkan maju nyerang. Nyata jadi senopati alit-alit. Kalayan jaga jeung riksa Gusti Jayarata. Sawat urang lu akan sok kota rungu ngajaga Jayarata. Nu jadi incaran kula lintang ti si Gatot Kaca. Siabi maju gas gugur. Mun teh si Gatot Kaca pae dengan kaula bisa kumahan bungahna Prabu Syudana. Nya eta dungan urang sadaya. Hayo si Sumanget. Hidup Kurawa. Hidup Kurawa. Hidup deui urang ini. Nungguan tanggara perang di sana. Kumpul. Sikap pedang tamsir kana bini Chandra sapanah limpung pakarang ulah tinggalin cakalan sewak-sewak. Ayo berapa? Dikarang mah babarengan ulah rek ayeuna. Rempuk jukung sauyunan jang batur rasa bilulungan. Karek kudang sare wing duh. Kablablasan. Tarina hamuk. Heeh. Ngeuna haneut dina hamuk. Ayun-ayunan di hamuk teh. Kenca katuh hiliwir angin. Coba kena bool. Ada angin dina hamuk mageuning kana bujur kana awak erek kacai eueuh caian aduh ai make jeung halodo jadi jamet buka ieu jeung can nyikat hontu Can nyikat gigi si berseka atuh lamun posisi di imah aing mah teu dicarekan teu nyikat hontu hareupeun pamajikan meureun bau bulan ada meureun bau aya teh nyikat mun kitu abi oge nya da geuning-geuninga hayang tepakang sreng bulan sok kasihan Japal Tuh
dieu. Inggih, mangga. Mangga. Oh, jalan moloyong mele. Ya. Bulapan selidang dosa sangkan janten sauyuna sangkan janten sauyuna taradiha kawan sing uyuh taradiha da kawanan gening sing uyuh Juga ada uji lemah anjing deh. Leuleut lah atuh sia teh. Ari. Saya babaturan. sahamur kaharagan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan cinta karena kebudayaan Waduh, keke tren lah. seni cinta kebangsaan seni cinta kebangsaan Kujung kedara dan seni Kujalan hati numurani Para satuan walali Adek kasih kujunti Bagian mana orang nyerang bertahan? Nyerang ke halus. Siapa yang mau na bola oke striker? Striker. Saya pernah jadi back. Jangan pernah jadi gelandang. Kau mau jadi penonton belakang mah? Ujung tombak saya tahu. Aya keberuntungan di striker mah mah. Wah. Eta teh heueuh. Peruntungan kumaha. Haus gua sih kawan. Nah, ai mah nih jadi striker baheula kapake, ai kapake mah henteu. Ngan kahayang. Oh, Cita-cita bener. tapi sok dilakonan kaya oge hatek remeng bola teh. Jadi striker teh heueuh. Lah jadi cari oge maksa we aing mah. Kajian kene maya. Haha. Sabab di lapang dina gul-gulan musuh teh deket ka warung. Aya striker babaripan aing teh. Bola ka tukang bisa ka warung heula. Eta alasanana teh. Maksudna mah eta. Bawa cara mah tuh. Satekah bola. Dai beungeut mah geus kabeungetan jiga si Tayo. Si Aye. Si Aye. Si Aye nya. Baju biru. Aye teh haye beungeut apa-apa aya laguna. Nawa. Haye, haye Bandung. Halo. Halo teman. Aye. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Aye Bandung. Baiklah. Tinggalkan pejuang ulah injiran bila diri tapangnya di depannya. Ngahaturkeun si Bapak ngabakto sanes. Diterima. Aya naon sanes? Naon bakal sanes? Saurna tidak kumpul sajunungan sanes? Heeh. Kariung. Saurna cenah bade perang teh sanes? Heeh. Atuh lamun kitu mah uing oge kudu ngilu perang mah dari sanes. Sanes. Ah, sia. Jadi digeuleuh loba sanes teh. Ngomongna teh gitu eta mah. Mending uing loba sanes di batan sia coba menawi. Menawi aya. Loba Manawi mah paun. Kami nyerang gitu. Ya, ya kene mah. Asur. Kata pang tarana di pala di para mata apa dari ayana Hati batin sesaka. Itu ya eta mah. Aduh, ngahaturkeun si Bapak ngabakto kojo. Dah anjing teh. Kunaon ieu kopeah rogor. Nah, itu atuh kulit anu pojok. Ngahaturkeun si Bapak ngabaktos. Geus si anjing. Sikapkeun atuh. Ya, gitu. Si Bapak ngabaktos kojo dunungan diterima. Aya pikir saya naon ieu teh. Aduh si anjing. Eta Ampun. mun urang mah barang beli teh. Atuna ganti. Ai diganti mubadir. Pemberi pamajikan. Pamajikan menang pamilikeun. Da teh nyawa kana ulu bapak salaki sorangan. Apa maaf ngan meulina tina online. Beli tina Shopee atuh. Nulis rek 7 ai keluar 10. Nya atuh gede. Kaya itu dapat saya teklan. Sesuai. Si anjing. Oh. Badaya pikir saya naon dina waktu saya teh. Anu, Si anjing. 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 Nah, aku serangan sia tuh. mun urang mah paduan atuh.
Jadi pakai era budak ini. Era sulam. Saranang coba goblok. Si Krishna kagede gitu. Siya na masuka. Rapta kadia wangunan rene kakak dia lengeran. Rapta kadia wangunan rene kakak dia lengeran. Sedanten tamakot buta hangkot buta simpatisan Kurawa. Tuh, Di negara Pancal seberang anu kiwari ayat di palih wetan. tuh. Nyaeta barisan di negara Astina utawi Kurawa ngandika Ayolah pagi-pagi ngeunaheun si dengdang bari ngawar-war kitu nyata mapalerkeun ka sieun uing kagempur wing mah geus trauma ku ngadenget tarompet teh Oh, ya pasti. adalah di kumaha komo rek tahun baru pasti pating beledag tarompetna Oh, ya. atuh eta mah tarompet kabungahan sanes kemeriahan eta mah sanes Lain tarumpet sakit hati. sanes teh Eta. meningahina ka uing meneh mah menawi sanes geus tah wayahna mah di kokopea make helm perang. Can COD wingna. Ya. Can nepi paketna duh. Oh, kapahung di jalan. Atuh nah le dibayar COD wae. Nu geus kitu. Terilepik. Meuli baju aya krunyung paku. Urang teh kitu unggul. Harita oge aing meuli boneka jeung pun anak aya krunyung teh wig. Kumaha tuh bikin rencangan abdi nya tukang itik harita teh. Ya. Eueuh deui urang ti lintang ti sareudeg saikeul euy. Paheuyeuh leungeun pantai-antai tangan sabab urang ieu teh pikeun si Arjuna ame teu cumpon kana janggina rek maehan anu kakasina Gusti Jayarata. Wah eta pasukan saware anu sarimbak jeung sapangadeg jeung Gusti Jayarata teh di dangdanan mah jiga. Wah, jiga ini dangdanan mah tuh. Jiga. Ya, ples. Oh, da atuh make makeup sanes. Nya atuh. Tantosna oge meureun siga sanes. Ya. Di make up kumia. Komo deui ayeuna mah tong bujeng make makeup ayeuna mah dina foto oge diedit make AI. Ya, pakai AI. Heueuh sia. Aing nepi ka pasya jeung pamajikan pan aing di report. Aing teh ku sia diedit make rakepan jeung sinen. Oh, itu gitu. Tapi ka pamajikan aing ngambek ka aing mah tadi cere. Tapi ganti buruan. Da sugan aing teh belet pamajikan maneh sanes. Geus tong jae jeung batur teh silaka. Heuh tak ku jiga di. Ku flash we kumaha. Aing rek berkilat di rumah saya da bukti aya. Nya Aya buktina. meureun ieu disebut zaman fitnah da ayeuna meureun. Zaman loba fitnah, Zaman tipu-tipu. zaman tipu daya. Ya. Make AI teh sia teh. Ya. Padahal baheula mah eta lagu teh. Geus cuma geuning AI rumah saya teh bisa. AI eta mah apa bisa kayak gitu AI, ngan dibaca AI eta mah. Baheula mah AI teh AI we. AI kopi. We besok meuli ka AI kopi mun kopi. Kitu we. Siapkeun tenaga jeung pikiran. Lir Pendra. Tuh. Oke. Barang saweg imbal wacana di katepihan rentang-rentang kadangu sadayana nyaeta hawar-hawar trompet si Pancal Jaya ditiup. Asal dia. Trompet si Pancal Jaya ditiup. Siap. Wah, siap tuh nya teh oge. Mana eueuh? Buka teh teh. Ning eueuh. Buka aja gitu. Wah, kata hari ini tuh. Siap dan jelas ya. Ayo pada. Siaga
Hidup Prabu Sudana. Hidup Prabu Sudana hidup. Hidup Prabu Sudana hidup. Hidup Prabu hidup. Hidup Prabu hidup. Hidup Jayarata hidup. Maju Batur. Hidup Prabu hidup. Hidup Prabu hidup. Hidup Pati Sangkuni hidup. Hidup Prabu hidup. Maju Batur. Maju. Sarana Sadiwa Sarasa Sadia Sarana Hidup Pandawa hidup. Hidup Pandawa hidup. Hidup Bima hidup. Hidup hidup. Hidup Pandawa hidup. Maju. Hidup Pandawa hidup. Maju Batur. Hidup Arjuna hidup. Maju Batur. Hidup Pandawa, hidup Kurawa hidup. Hidup Pandawa, hidup Kurawa hidup. Maju Batur. Hidup Pandawa hidup. Maju. Hidup Pandawa hidup. Hidup Kurawa hidup. Hidup Pandawa hidup. Maju Batur. Berjuang sama siaga. Arjuna ayat di saluhuran kareta tikusiran ku Kresna Rakana. Iya ge. Maksud bade ngedalakeun pusakana di kawitan nyaeta perang dinten kasalapan. Yai Raka Batara. Gerak di kawitan perang dinten ayeuna kalayan sing berak manah salira. Ulah dugi ka kaedanan jeung kaelang-elangan ku tuang putra Raden Abimanyu. Raka Batara, Yai. Keur Arjuna sudi mati suka perlaya. Lamun teu cumpon kana janji kajen kaula ngabale bangke ngajampana bugang jadi babatang. Mua jadi pecundang di medan Danalaga Abimanyu diborahkeun jiwa raga ama. Saksian di alam kelanggengan ieu ama bakal nugel jangga sejarata. Senatian bisa ngukir langit ngampa mega. Jayarata aku ora wedine. Rasa kena pusaka kaula Sangkuni. Geura jawab panah kaula di tengah medan Danalaga tawis di kawitan perang dinten kasalapan. Berjuang di medan perang. Di dengan keringaran. Abimanyu tingalikeun ama bakal bajuang ke diri anjeun. Jiwa raga ama sareana pikeun diri anjeun. Direangan sekuaing jarata modar awak mereka baik.
siap pupus riwayat anjeun Arjuna nu diala mentalna yakin sakumaha api sing jagona dina usik dina mentangkeun panah kabaut ku amarah yakin nyencang sia pikiran nyencang sia laku lampah pangabisa anjeun beunang baik kaunggulan keur Kurawa ye dijawab penanjeun panah Arjuna lan panah Patih Sangkuni tepung di awang-awang nimbulkeun gluduk ruruntuyan gledek rentetan disambut ku surak ampal-ampalan sacumlah tawa di dua belah piakan di kawitan perang pinten kasaran ayo tegang pati lali dunya panah benang di awang-awang geus jadi syirik nu mandiri nu ngacik da diri yang nganyaokeun mimiti di pitemayan di kawitan perang teu hitungan menit detikan ngatu getih mungsrat kaluhur semplak tak-takna potong leungeuna Allahu Akbar Allahu Akbar nepi ka kitu teh pati ngorowok le modar syah silahan euy jangan yuang ya di pihak mana maneh di pihak mana maneh make jeung nanya pihak mana saragam geus beda kan ngati beda rombongan urang teh sepeda atuh Kurawa kaula Kurawa aing panawak modal siapa panawak aing ngalah suaban teuing buktikeun tong kosong nyaring bunyinya jelema mah biasana ngomong ngabacot tarik itu ieu tapi buktina hawa kungul buktina kosong kawanina mah eueuh seuri le itu sangaran mah ngaran mah sa terus sorakot ka digang sagitu Siapa prajurit atau Baladewa siapa? Nggak mana sih? Aing, ya. Hendy, Hendy. Hendy gimana? Ya. Dari mana sih? Aing, ya. Yang sedikit. Atau S. Oh, maju ya. Goblok sih, naon? Eta teh pedang goblok kumaha nyabelkeun hulu. Apaan perang jurik? Aing pae atau siapa ayo nya. Rasan latihan kene. Heni, daun jang, modar ku aing. Musik siap. Modar bangsat. Edo Pandawa. Yang sangka yang baik yang ke tenang pemajikan sia itu dikawin baik kawar dihak baik tinggalikeun hidup kurang hidup
Pae gini euy. Geus Cuman aing musuh aing ruas, baru aing lain atuh. tika-taki leuh, tika-tika tadi. Kaki Nya cik oge cacak di sisi yakin sia. ngomong di tengah. Kabayang mun ka tengah, Mati pagabuatan. cacak di sisi loba komplek. Aduh pae, Baru pae. kabayang di tengah aduh. Nya teuing pamajikan datang tuh lagi nganti-nganti we, maranehna teh balik ka imana. Asli ngarep-ngarep. Heuh. Kebayang pemajikan keur bingung bayaran pay letter. Nyaman pinjol. Jawabannya bayar SPP itu ieu. Loba bayar. Kebayang budak teh yang tari. Teu kebayar. Batir. Budak kitu euy. Dina kumaha kan? Batak ulah ngabisa nih ka para pejuang. Nya. Sabab geuning kieu karasana di medan laga teh. Ketir. Lamun urang rumah syakeun saku sake selerna anu kudu ngajen ajen juang para seniman para pejuangna. Tah antara teh nyaeta kudu ngajieun keamanan di lembur kebersihan. Minimal teh nyaeta urang kudu mere mangpaat ka jelema loba. Bener. Cek Bapak Prabowo mah kitu pan. Teu bisa mere mangpaat ka jelema loba minimal ka sabagian jelema. Teu bisa ka sabagian jelema minimal ka saurang jalma. Kasaurang. Lamun ka saurang jalma teu bisa mere mangpaat minimal hirup teu ngarugikeun batur. Heuh. Bener eta. Kitu deuleu. Nya atuh. Tapi sok aya we nu kitu geuning. Nu kumaha kan? Tong bujang hingga mere mangpaat ka batu tapi ka batu jadi ngarugikeun. Nya, Kalau ngamangpaat. baru ngamanfaatkeun momen. Nya bener. Teu tak kitu deuleu. Oh Kang. Naon Ka akang? batur sok leuleuh kitu ka aing pajarkeun teh. Aing teh sok sok pajarkeun aing teh sok ngarugikeun batur padahal iraha aing ngarugikeun batur. Can pernah kan? Dumeh dewek mun teh mogal duit teh mun minjem duit teh mah dewek can pernah bayar. Lain teh aya aku teu boga. Hoda pangabutuh gede. Nya riko kudu cumponan. Wah, Penting mana? kitu tak kaya aing mah gede hayang bayar teh. Jadi aing sok cobaan aing sapoe jadi aing sok Kumaha kan? pusing geura. Asaan boga resina mah geus sok. Hebat pasukan Pandawa. Hah? Tapi ke diri kula moal make jeung rek mundur ke sasi kumbang ngejar ke yang beas. He, kata kasa. Tandingan cing aing bangsat. Pasukan. Si Bima kebung. Si kaca kebung. Pondaran ke mana? Mana? Aing darung muka aing. Hah? Sia kata kasa teh tepino. Mangsa ayeuna maka paragat Jawa anjeun kata kasa. Abungkeuna piwit ribung kuleta tutulangan ngomong sakarep ingsun sampean. Buktikeun punya mah. Ya. Tega laras sampean. Aku sing tega. Pade, aku sing tega. Modar awak maneh dor tandingan kanca. Wong baji pati keciri, wong ala pati ketar. Jalma mana? Berjuang maju ning lapangan perang, maju ning tunjang-tunjang, tekan ning pati lali ning jiwa. Udah berjuang di medan perang. Aduh,
berjuang daya keringrang tanpa bangsat eran tenang bangsa Beno jahat. berjuang keringrang bencar orang ayonan musuh nuturan jadu mundur pantrang pulang jam sekali Praputra Moka Bogor. Prabu Ruka. Hei pasukan cenderung naik pae. Podaran. Gatot Kaca Podaran. Gunungan baik. Iya. Jang. Juragan Gatot Kaca maju ke tengah nyerentang dulu. Beki ka hareup kan tuh. Anjir. Gatot Kaca nyerentang pengen eta tolauk da leungeunna. Heeh. Hebat pisan euy. Wah kawadina bencet. Juragan Bima oge sarua euy keur kepung buta-buta. Mana dihurup kan. Juragan Arjuna eta mentangkeun patina hiji panah ribuan panah. Laras kan. Oh. Tumibana ka pasukan-pasukan. Seueur nu korban. Loba nu korban ngan cerka panggih jayaratana. Can hatimu kan. Heueuh lanti pisan musuh euy. Lanjut. Bisa nyebutkeun. Bisa nyebutkeunana. Bener, aman. Heeh. Jika pemajikan aing nyebutkeun sertifikat bisa pisan. Orang bisa kalah. Maju. Modar kata kasya. Aing rek bebela kandungan aing baju sia. Wah. Iya. Wah. Iya. Waduh. Pakai kandungan aing pae. Ini sakti. Lain beja atuh Juga teh Gatot Kaca teh sudah bejana karek keluar playgroup. Modal sia. Wah. Hebat mana? Maju. Wah. Tot. Tong ditongeng ke dot era itu diseke itu. Mungkin oyo. Wah. Kita tansya. Weh. awan akal. Ayak itu dulungan aing lah. Heeh. Cangkeng musyur puterkeun leuy dikitukeun da. Pariweskeun. Sira dihandap kitu-kitu da. Ya. Duk. Dah. Geus ada lemu huluna teh. Alungkeun plang. Beleur.
pelawar lempeng pisan. Jika nayaga ngelukeun rokok kebetulan gitu dah. Kumaha kan? Ngelukeun rokok. Lu peunang potong. Baik kan minta deui. Baik ngan minta deui gitu. Ajar siapa juga yang wah ya oh Motor man. Wih. Batir. Muih deh. Aya naon akang? Aya kitu. Kejeng gogodek. paingan kepret dunungan kaing harita matak aing jadi sholat harita Adak Eli. kabatur oge jadi eling muter 7 keliling muterna Muter 7 eta deuleu tengah lihat heula digendong masan jadi dia musuh teh jadi dia rakatak di dia di beken atuh bledak teh tuh kawawang nya muter lah dengeulan kuriling cangkring teh oke tuh nya kuriling eling teh nya eling umat teh tapi kakitunya nasiban buta hebat aya kitu lu aing Gatot makanya diincar itu ya. Agan! Agan! Naon sia? Tulungan Tuan Putra. Nyaho yugi. Heudeuh ieu. Agan! Naon? Nu atuh. Bawel teuing. Nepi ka kepentingan pisan teh sia. Naon maksudna? Caper we saya tahu. Tenggilu perang ge mau cai atuh naon. Mau opieun atuh. Batur-batur tinggal jagung gede tuh. Si Bima teh ya. Kepung. Aca sawi yuji kabeh kade datang ge. Kodaran bener. Hello Bima. Anak aing teh mawa pedang dari semawa pusaka ge lo. Bodoh sia. Hello mau gada. Maju. Hulu sia digeprek we. Oh, godek teh ayam goblok situ. Nanti nyawa situ, aing make sorban. Dora kasih si Iwan. Bangan bae jadi lawan maju sia. Wah. Goblok. Cokor aing ditinggang. Dora kasih Walid goblok sia. Maju sia. Alah. Wah. Ayamnya. Di tenggelan kaing tenggelawan ngelawan. Aduh, nepi kamu yang putang pati ya. Tenggelawan Asima meureun ku putang ku abdi. Jauh sia. Teu dilawan teh wae da teu rasa nyeri wae. Nyeri menjadi aduh disangka walu aing maju sia wah anjing alah udang sia alah dunia terbalik babatok sia maju sia. Dia si maju mah. Ya, si maju. Oh, si maju.
Ada. lain mundur maju maju ya ge Maju atuh. orang aja sok ya sok Kenapa tuh? si edan sia Mang meureun bae. Wih, sok aduh anjing ada Ulah Ngacrek we atuh. para weki aja Aduh, coba. belum Naon? belum mari abdi main aja aduh udah abdi lagi gitu semua Iya, baik ini. Jol koin teh. Jol OL itu. Lah, aya keneh geuningan teman. Usik. Tasinit, tasinit. Atos. Atas. Tasinit mah. Gini. Nyenong kene. Modar sia. Wah, aduh anjing ya. Aduh. 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 Uyuh. 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 Alah. Huluna asup. Aduh. Jeung bolana. Gitu kayaanana pada gawe bareng jeung sewang-sewang dina ancakna sewang-sewang sang kuning anu ngayakeun strategi istuning jongjon sanajan pasukan denawa bubar katawuran nanging jarata anu 40 mamalihan sasata can aya anu kenging kitu kayaanana atuh beuki dieu teh karaos nyerelekna panon poe kaayaan anak parantos siang malihan bade nyeret kasorenakeun dina mangsa beuki sore Arjuna mentangkeun panah pusaka dina hiji parah jadi ribuan panah ngabalukarkeun prajurit seueur nu mati tamtama seueur anu korban malih di pihak Pandawa oge seueur anu korban jalaran seueurna salah sasaranana Arjuna anu mentangkeun panah nanging dikarsakeun Jayarata nyaeta beunang kalayan katiir jajantungna ku panahna Arjuna atuh surak ambal-ambalan sacumlah pihak di Pandawa nanging nalika ieuh-ieuhan Jayarata gugur pucung heuti kidul aya deui anu ngagukeun Jayarata malihan sapangadeg ditembak di kidul memang pelaya kurunyung aya di kulon ditembak di kulon aya deui kurunyung di wetan memang taktik sang kuning sangkan hindar tina ancaman Arjuna atuh kajadian ya Arjuna macing jahat kena turta merakasa jalaran wayana kasalahan anu dilakonan ku Arjuna maklum kalimpudan ku amarah turta sampretna waktu di dieu Prabu Batra Kresna mapatahan ka Arjuna sangkan tartib turta ulah burung busuk nanging katampina teh ku bendu jeung amarah anu ngabalukarkeun Arjuna ngajengkang dina kareta boga rasa dipikanya aku dahuan katambah nyelekna waktu anu temahna ieu Arjuna luncat dina kareta nguru-nguru Jayarata kejadian beuki samporet malahan waktos parantos tunggang gunung Arjuna ngabapi puta ka kidul ka kulon kawetan ka kaler kayaan seueur prajurit
anu nyaling rai oge seueur oge anu janten korban margi ieu Arjuna luar biasa mentangkeun panahna asraka dia awas Arjuna awas jauhan jauh cilaka atuh ngamuk Bahaya. Wong pancing ke diri, wong ngalapan tentara. ya Gusti nu agung Naon aga? kesangka teu dinyana deuleu Gusti Arjuna loncat tina kareta loncatan ka itu ka dieu Ngabubat pa. muru anu ngaran Jayarata eta ku anehna Jayarata hirup-hirup deui Bucungkul deui gini Kang. tapi disebut hirup-hirup deui da bugangna aya deui nya dipaehan dikit dong Jayaratana teh paeh Disidik bae. ngan ieu di belah kaler ieu Jayarata mah ieu Jayarata mah Oh, bucungkul di belah kaler di keluar. Aneh. disusul belah kaler Aya. nya aya rombongan di ditu rombongan Jayarata Ya. nya Aya di mana-mana aya. di ditu aya di dieu teh nya Aya di mana-mana. beurang budak puasa mah dia nya Butuh berkah. Budak pula banyak. budak teh cenah kitu Di ditu boga saragam. kulon aya wetan aya disebut hirup deui da puguh bugangna aya Ada sidik aya jenisna tuh. bawa Jayarata kemar sieum meureun Siap. nya kemar siam 3 4 oh kitu kelobana kitu nya Bakat di kubing. nya nepi ka kitu teh lompatan kitu ka dieu Ieu teh. Gusti Kresna ngaulang ka Gusti teh lutut nya teh sangka nepi ka kieu nya halah kada tong tarbih teuing ro kapun lanceuk lo deket teuing bisa panah-panah jang caheum dua deui caheum barang ningali Arjuna anu keur lulumpatan ngulongetan ngidul ngalir sadayana para prajurit oge nyaling rai nepihan kajadian Arjuna anu keur ngamuk Ieu ge. Hari Batara Kresna mah luncat tina kareta kalayan kahiji mumunggang kaayaan nebihan margit maksad rek ngadamel hiji tindakan malih daya nu uninga kana ieu kajadian ratane ratang ngademel ratane tangade manewu pakulingan rana ewu pakulingan rana kalawan Keninganna sing horeg lieu dadina leres pisan teu sangka teu dinyana si horeng kieu jadi Somohon bulan. leungit Gitu mah. mun kieu carana Arjuna leungit kana jati diri anu ngancik tina diri anu temahna ngabulukarkeun teu percaya diri ka manehna Somohon. boga rasa yakin ayeuna pina keur manehna boga rasa kemenangan aya dina leungeun manehna anu temah-temahna teh jegor-jegor ka bobodo buringas kana tiwasan Somohon. sang kuning Siasat geus kajudi ku kaula datos ka ijir bulan. anu katenyo lain Jayarata anu asli ieu nu palsu kabeh Somohon. kumaha cara jeung tarekahna sangkan kaula ngaluarkeun ieu Jayarata sangkan kaluar tina kurunganana anu disebut lapisan ku tarungu eta Leres. istilahna mancing maung di jero guha Somohon. watak wantos Batara Kresna Tuh. jelema anu pinter turta wijaksana Binakas bulan. anu dina watos ayeuna daya kajabi emut kana purwa daksina Kurwa. purwa wiwitan Daksin. daksina wakasan emut yen yakin daya kajabi Kresna kedah ngayakeun tinakan pikeun nyegahna ieu kajadian Arjuna labuh tumang geus kajudi yen sang kuning teh yakin nunggu waktu panon poe surup sangkan Arjuna labuh tumbangan Somohon. Di anti-anti bulan. geuning buktina itu kai-kai ngajejer dibelah ti kidul Katawis bulan. moal henteu jaga pikeun ngajieun poncaka atau menara geusan Arjuna luncat ka durukan Somohon bulan. Ya, aya kitu. mun kieu carana
papinter-pinter jeung aing Kantos bulan. Percanten. Wisnu anu gumulung dina wujudna ieu Kresna Duh, ieu ge. merdeh kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa maksad ieu Kresna dina dirina mentah ka Surya Batara anu ngageugeuh panon poe Batara Bayu Dewa Angin jeung sajabana kacinakan dirina teh nyata pikeun ngempikeun mega-mega nu aya di salureun jagat wayang-wayangan sangkan ngalih ka Tegal Kurusetra atuh kayanana Ieu ge. barang beuki dieu dekaraos mega-mega nu nyaketan Tuh. anu kayanana mega-mega nu nyaketan teh nyata ngalimpudan Tegal Kurusetra Tuh. anu sakawit tunggang Gunung Wancina kiwari katinggal ngablegbeg poe kawas suruna panon poe Kresna menekung kayanana Cinan Ratu Mamrat Madugya Malaras Cinan Ratu Mamrat Madugya Malaras ngawatek Haji Kang Linewi Kang Linewi Sulintang Tamar Kanan Ieu ge. ayaanana surak ambal-ambalan sajua para prajurit netelakeun panon poe kawas anu surup atuh pada ngecakeun pakarang dina perang sewang-sewang tinggali batur panon poe surup Panon poe sorong panon. iya beres Arjuna Guru Arjuna. Gitu. ngagebru sangana poncakana Sumponan janji Arjuna. Guru Arjuna sumponan janji teh buru. Geus burit jol. Murid euy. kayaan seperti kieu moal henteu Jah. Gatot Kaca anu kaget mireng kasauran seueurna para prajurit anu susurak ngeunaan Arjuna Ieu ge. nanging Gatot Kaca anu telakeun ti ketebian nyata uninga yen waktos masanes man presul tapi sariak layung Ieu ge. barang mundur ka handap ningali Kresna wah kaset Gatot Kaca waduh naon kaset Jah. Cobi bulan. netelakeun panon poe teh can surup wa ieu mah kelipudan ku mega-mega wancina bade sariak layung ieu teh oh ieu teh ya Jah. Kumujang teh tuh. pagawean saha cing ieu saha pagawean dua ieu teh Nya, bagan Ye. pada melan sepuh mah gitu bulan. Naon maksud gua ngayakeun tindakan seperti gitu Cobi. kawas-kawas gua bade pindah ke Kurawa Geus numit. gua bade pindah ke Kurawa lain kawas anu pilu ka musuh ieu teh trik strategi maksudna ieu katingali ku sampean oge hidup teh boga ajian Sabta Pangrungu Surya Pringga Ye, mantap kena bulan. Eces peninggali jeung Eces Pangdangu ya. Jaya Rata cek anjeun anu sakitu lobana mangi teh janten asli henteu wa henteu tah istilahna mancing maung di jero guha Kedengan eta. maksud dua Sina Arjuna luncat ka durukan nalika luncat ka durukan anjeun wayana sahabat Arjuna Tuh. sahabat kumaha sahabat anjeunna
sahabat Taiwan engke kuat mega bakal disinglarkeun deui waduh geningan gitu maksudna Pak maksud saya Pak hayo gerak cepat cicing luhur saya Pak udah iya ada mail Arjuna teu bisa kumaha kulantaran seueurna amal-amalan pasukan nu ditelakeun memang rengse kejadian perang atuh Arjuna seren sumeren dirina kalayan ya Arjuna nepangan ingkang ibu ingkang raka mewah rayi-rayina mundut restu kalayan nyuhunkeun dihapunten saja mulang kalam kalanggeungan nyetan nyumponan labuh geni labuh kana durukan tina poncaka tuh ieu ge atuh ieu Kresna ngaharewos ka Arjuna tuh dina mangsa turun atawa ngalagrakeun diri supaya nyandak hiji panah Pasopati tuh nalika aya kingkilaban cahaya guna laman nyaeta Arjuna kedah mentangkeun hiji panah Pasopati ka hiji tempat anu pating buricak dina mangsa harita ieu ge anu memang itu trik Kresna tuh sangkan ngaluarkeun serata anu sanyata ieu ge atuh ya Arjuna tuh kiwari aya di saluran Poncaka kalayan nyanak Pasopati disambut ku amalan anak para prajurit buru-buru turun bangsat buru-buru loncat jahat ayeuna ngababalas euy ada mail Arjuna anu kiwari bakal loncat kadurukan Abimanyu tersangka geuning amat teh jadi hiji jelema nu jalir tina janji sulaya tina carita teu bisa nyumponan kana karep jeung kahayang ama pikeun nu gajangga Jayarata tuh beres muga amat tepung jeung diri anjeun Manyu tuh boro-boro loncat Arjuna boro-boro loncat Arjuna campuran janji Arjuna bengek kusdayana kaula rek cumpon kana janji kaula kaulah hiji satria muat jadi kupati mua mundur ku sasiku mua ngejat ku satunya biasana dian kaula ngababatang oge mua jadi hahalang ke diri kaula rek barang Arjuna pada loncat kana turukan ieu ge emut datang Purwadaksina Purwa wiwitan Daksina wakasan ieu ge emut kasauran Kresna tuh nalika aya cahaya anu ngakurilap tina kingkilaban tuh nyata kana dipentangkeun panah Pasopati ieu ge horeng simana horeng ieu teh sosoca nu aya dina taarna Jayarata pamasihan begawan sempani sasat jadi ciri nu mandiri sanyata aslina Jayarata kiwari tamiang meuli kabitis jadi Jayarata anu aslina kapentang ku panah Pasopati dugi kakayaanana ieu Jayarata benang pisan sempal nyatana beheungna di dieu Jayarata gugur disebat Jaya Tigasan margi katikas ku Pasopati yang tumampara Jayarata katikas ku panah Pasopati tuh atuh kayaan bareng jeung mega anu nyalingrai ieu ge anu temahna panon sadayana prajurit kekereceman margi silo ku sariak layung anu tumiba kana sasana sewang-sewang tuh ieu ge nyaho-nyaho Jayarata parantos pisah antara sirah sareng naga wah nah cang
soalnya dia. Jaya Rata gugur. Jaya Rata gugur. Oh, silakan. Naon, pakai jeung tetakan. Kang deui Bang. Biar teh magrib na berang deui. Jika na Alah, naon Kang? buah pohon Allah teh bener. Allahu Akbar. Pohonnya. Ba Allah make meteran meureun. Nah, nepi ka kieu deuleu itu nya. Politik nepi ka fenomena alam meureun nya. Fenomena Kang. Paingan jelema mun hayang nanyakeun tentang Allah teh ulah nanyakeun aing kuring. Ulah, bener. Tempo jajadian kuring. Da makotakan ku si lain. Nyaman kapikir Kang. Cacak ku makhlukna oke mata pika pusingkeun. Ya, Teu kapikiran. Teu kapikiran nepi ka kitu nya euy. ya status we Kang. Heeh. Nya wangnya teu kapikiran wangnya. Kaemotan bulan. Heeh. Entarina bunga jadi sedih wangnya. Ya eta. Mana teh? Tek happy Tapi ending. kudu gede hate. Heeh. Keun bae lah, da bari mah enawe di kemeja. Ah eta. Jadi lepis eta we hikmahna mah heula. Penting mangini we Kang. Gini. Ayamnya. Boga motornya. Duh, kalunya euy. Nya ci sabar nya. Jaya Rata nyatana mastakan aglak-lag pisan di payunan ingkang rama Begawan Sempani. Ya, Allah. Allah. Wah. Gusti nu agung anak aing jatuh. Gusti nasib diri pagawak nepi ka kieu-kieuna. Nasib teu bisa dipungkir kadar, teu bisa disinglar papasten anu tumiba Jaya Rata. Tah kieu mamalana geuning wangsit ning dewa teh nyata buahana nepi ka kieu ka maneh Jaya Rata. Ulah kapalangnya bela sia dibeakeun ku aing diutahkeun pangabisa Kresna. Licik anjeun. Bapinter-pinter jeung aing. Laceng ieu Begawan Sempani mapatkeun aci suket Sulanjana. Ari watakna teh nyaeta bisa ngawuripakeun pati. Nyatana najan bari jeung Jaya Rata ukur sirahna tapi bisa jang ngiratangi. Kaayaan dipun papat atuh samunturan sapanajan tina kanan kitu kaayaanana. Cinan Ratu Mamrat Matugia Malaras. Cinan Ratu Mamrat Matugia Mala aras ngawatek aji suket Sulanjana. Suket Sulanjana. Jaya Rata tuh tingali aya keris gerak gege ku anjeun gerang ngalayang sakur musuh sabetan huluna sugan Pandawa kasabet ku anjeun bodaran sok mangga ulujeng ama permios Jaya Rata hirup Jaya Rata hirup Jaya Rata hirup Jaya Rata hirup Jaya Rata Jaya Rata bari jeung ngagega keris tur tang ngalayang sakur musuh di sabetan kayanana atuh kucus lemur er saja jagat wirehing sirah Jaya Rata anu subat sibet miuni balebat kalayan ingis lamun ditewak margi ngegea keris anu temahna nyaling rai budak katawuran pihak Pandawa kayanana ya Allahu Akbar. Aya naon Kang tuh? Aya hulu hirup. Hirup. Aya awakna eueuh gerah huluna hirup. Nya. Aya kieu mah hirup Kang. Gusti aya kieu mah hirup bae hulu teh nya. Heeh. Ngan awak baal. Lah. Ilmu naon ilmu sihir meureun. Buat si bunda gitu. Budak korla. Nya. Gusti nu agung Kresna loncat dina kareta nyaketan sasajina datan niratang demang
era tangan teman ibu penglingan rana. Deni irahing Kang Prapta. Pejuang ulah izin dilarin topan. Heula deui. Hulu nepi ka ngeceh-ngeceh. Ngegel kerisna. Ngeceh teh terciduhna teleg. Heeh. Ngacai, cai teh ngecai. Kudu disuntik Saking ku aya gegel keris, na. Nya. Aduh, jauhnya goib tuh. Ewe goibnya di mana nya? aya wae Kang atuh materi Bener deuleu aja rata beken pisan tuh. Hirup dulu ka kitu tuh. Keur mah hirupna hese teh teang aya geus paeh pika geuleuheun. pika ruji teh geus bae Sastra jingga. Gandeng monyong ah. tong Tong ngeureuyan ka aing kita setinggal tuh hulu. Aya kuyang beleguk teh. hulu Nyaho-nyaho aya kuyang kieu mah aing rek hubungan ka Dede Inun. Heuh sini dahar. sudah di opi Pot. Sasa jingga. Cicing bae teh. aduh wani tong mah Maka jeung bertikeun sadana juragan Batara Kresna. Aing nyaho teh dawala. Mun dawala si Semar. Heeh. Udah Semar silana teh. Pot malik lah ka dia tuh. Ah, mu jeung malik. Di buruhan moal, di buruhan ku aing. Kayak gitu mah tuh. Lu, pegat, parah. Allahu Akbar, astagfirullah, punten negan. Cek aing mari katuh. mun urang mah tepoh heula atuh Dina dia ganti tadi kaula. Duh, punten negan. Demi Allah akan sudah si dawala. Pot, lah. Ningali maneh tinggal itu. Hulu bisa hirup itu, kantena nabi ge helok lah. Kaget abi oge. Aya hulu nepi ka hirup kitu duh. Nya. Hulu nepi ka licah kitu duh baur anakan we bingung. Potong ka mana wae atuh ngomong teh. Tingali eta teh teu aya kajaba lintang ti kasakten begawan sempani. Eta teh ya. Bapana boga ajian suket sulanjana. Suket sulanjana. Dipapatkeun ku manehna ai salat jeung katang tuana teh manehna teh ngabaca mantra ai mantra teh jarata hirup tutuluyan kitu nu paeh oge bakal hirup bari jeung eta mah moal hirup saneng-eneng da eta mah nu paeh da yakin nu hukumna nu paeh mah moal hirup deui mun syariat dunya la rasul tah sangkan ngahinarkeun ieu sirana jarata ngagalaksa wayahna da maneh mah bisa pisan ngaganggu karena fokusna jelema. pinter kena ganggu teh bener Bisa geuning maneh mangantegan sok saupama kaula keur musyawarah sok dikantegan ku maneh kaula ge sok hebat. bisa ngabokan batur nya batur teh bisa Lain seuri kaluwihan keur kitu mah. nya Tah ieu mah menta supaya kaula maneh bisa nyaletotkeun bahasana sangkan maneh ngomongkeun paeh we. sina hebat gitu Jarata paeh eta teh Tuh saya tuh kan paling ini dijaga ku pasukan-pasukan di halangan pan piraku abi supaya itu beureun abi teh beureun katewak manten panginten can dipaehan teh tah maneh mah katiku sasaha dijiat ditawa ku kaula moal aya nu apa ka maneh sok mana anu abu ning saera mau ninga da aing mah pabrikna nu lain mah moal lah maksud teh buktikeun siap bener pusat ayangnya oke Gusti nu agung nepi ka kitu babatok eta eta hulu kakalayangan leung kana babatok peda bisa dihakan babatok jelema jeung ngoa keris jeung itu ieu dikasieun deui hei doh naon direretan kacipta aing nepi ka kitu boga hulu dulu aja doh pasti kan oh dulu tinggal itu sebat-sebat itu ieu bari mawa keris coba tuh mas Gusti nu agung tester nyir bener deuleu teka tempo kan naon ya Kang nah bobolan ngok teh nya bau janari bener euy mungkin jangan sampai naon ya mungkin jangan bau gudang sari dawala aduh Gusti naon ya saha eta aing macan naon
Macan Cisewu. Jurik. Bener leuy. Bukti akan gede situ kan. Wah, beres leuy. Pak, kade aya jurik, Pak. Ya. Jurik di mana? Dah, sumpah aing leuy. Kayak nyaho. Pecakan ya kan. Kade jang babacaan jang, saya jurik mah. Saya sekali mah membacakeun gitu. Semar. Lamun mana yang milik? Tuliskan genep opat. Wah, alas mere ini. Singapura. Aya info baca itu. Hai siapa ya jang? Sorak nepi ka kitu. Da mah kadeuleu gitu. Nah, om jadi kadeuleu da siapa gede. Kukolot beda. Salah aibet nguruyang dukun atuh dah. Oke, naon da si pekek geus belajar teh. Jaya rata hirup, jaya rata hirup, jaya rata hirup. Jak, bener aing prajurit oge kaliwatan ku dewek sugan anu. Ieu ka dewek hare-hare. Bari aing mau cau dua dulu. Jaya rata hirup, jaya rata hirup, jaya rata hirup. Oh iya bener. Jaya rata hirup, jaya rata hirup, jaya rata hirup. Pae hirup jaya rata hirup jaya rata hirup pae goblok hirup sapi jaya rata hirup ngelawan kayak gitu jaya rata hirup kanjut hirup jaya rata hirup jaya rata hirup jaya rata hirup jaya rata hirup pae hirup goblok jaya rata hirup pae hirup jaya rata hirup pae hirup jaya rata 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 hirup pae hirup jaya rata hirup jaya rata hirup jaya rata hirup pae rata hirup jaya rata pae rata hirup jaya rata pae jaya rata hirup jaya rata pae hirup pae jaya rata hirup pae bau sungut itu jaya rata hirup pae dong hirup dong jaya rata hirup pae dong hirup kene dong jaya rata hirup sih bener dulu jaya rata hirup jaya rata hirup jaya rata hirup jaya jaya rata hirup jaya rata udah pakai mencet segala jaya rata hirup jaya rata hirup jaya rata jaya rata hirup jaya rata hirup jaya rata hirup pae hirup jaya rata hirup jaya rata hirup pae jaya rata hirup pae goblok hirup jaya rata hirup neutruk pisan sia neutruk mah jaya rata hirup pae hirup jaya rata hirup pae hirup deui pae deui pae jaya rata hirup pae goblok jaya rata hirup pae beres dikesak yang tumamal anu temahna ye sang begawan sempani kacaletot nyaeta nyebatkeun jaya rata pae atuh temahna ye sia jaya rata ngagulutuk kayanana jaya rata pae kurang ajar si Sersna kabina-bina teuing ningali
begawan sampani oke macet Cok, nanging perlayaku kresna kayanana cok, iya ge. atau nafsu guruk amarat tekawadaan ke pati sang kuning ka tengah teka Kurusetra. Iya ge. Hei Arjuna, Arjuna, lamunnya hanyalah kehilangan alang jagat atau asal penjara kulit. Tulihkan tapi gak penting. Hah? Sanggup dong? Kumaha para pasukan? Tulihkan. Wanita Arjuna. Hei sang kuning. Sakumaha pangajak diri anjing di cumpuran kulit kaula. Jadi didakwan baik. Masa ayeuna beres. Rumah saya elek. Urang tulihkan ka penting. Ege. Eta sang kuning euy kaburu ku era meureun. Ya, kaburu wirang. Baluas make jeung nuluykeun nepi ka peuting. Sumohon. Untungnya euy Batra Kresna hebat pisan cekatan dina mangsa ayeuna. Ya, siasa. Kan eta we juragan Arjuna kaburu ku asi deui make jeung nyanggupan ka peuting kumaha apatna teh aya kuleuseuna. Nyanyi tuh. Kata-mata mental kekayaan diperas. Heeh, maju ka peuting perang teh euy. Kayu kawengi. Oleh saon sakedeung magrib heula isya heula. Beres. Heeh. Geus taraweh dar deui lamun puasa mah kitu. Mudah-mudahan wae ada keselamatannya jang. Amin, mudah-mudahan. Nu penting juragan Arjuna terjadi perlayana. Alhamdulillah cumpon kana janjina najan bari jeung direka basa jeung direka aksi. Heeh, jang. Salamet kabahanananya. Salamet nu nongton, salamet ori tongton sakali salamet tep salamet. Hapunten ti akang sapara kanca. Di lingkung senegeri Hajatil Putra Tang tos lepatna batal laresna. Sumohon. Permios eta sono pamitan sanes pesenan sanes waktos dasa tepang deui. Ieu lalapan urang pungkas ku kembang predik senebaran sari tutup lawang sikutaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cap. Balebat di belah wetan Tanggara Sang Surya sakadap derek medal wengi kagentos usia hayam raong kong korongok nunggu waktu pucak pacok hawar-hawar adan awal di keanggangan ngajak eling ka pangeran cak urang tunda di hanjuang siang urang teunun di haneuleuh hium pertinya kot tinggalkeun mangsa datang urang samper deui sapunyere pegat simpai paturai mugia enggal patepang deui pileuyan kanca